Salawat tadi dibaca WA jeung WA bar. Ini buka grup ngaranna Royot rombongan para reot. Ayeuna aya deui janda nyin grup WA ngaranna Rojali rombongan janda liar. Aya aki-aki iringan budak nyin grup teu eleh tinggalin ngaranna Duha budak hau. Masya Allah. Mata cahaya Allah, cahaya Rasul, cahaya wali, cahaya ulama ayeuna hampir redup di awam urang. Eleh ku cahaya internet. Aya imah umat Islam, aya Quran teu gablek, aya wifi nabeng. Betul. Quran teu gablek, aya parabola segede turun saji. Budak teu daek ngaji. Mondok terdaik betah sabab dia budak pantargi jeung batuna main FF Mobile Legends ibuna TikTokan abahna judi slot ai si akina muter we ka mana ki aing geus hotspot. Padahal di tubuh kita ada nur baginda Nabi besar Muhammad. Anu nur ieu teh cahaya ieu teh bisa nuntun urang kana kasalamatan. Akhir-akhir ini kita dibobokan dengan keadaan di sisi lain teknologi kebutuhan manfaat kanggo silaturahmi bisa komunikasi, tapi di lain sisi urang poho ka Allah. Berang penting HP di sekolah karuhan di pengajiannya ke masjid poho yang masjid di tempat mulia tasbih teka bawa padahal enteng tasbih teh enteng teka bawa ke masjid siwak teka bawa padahal siwak teh enteng iya senjata urang hei santri senjata urang kurang bari senjata urang ditaringgalkeun siwak teu kantongan tasbih teu kabawa ai handphone mah tetep ka masjid teh dibawa abah ka mana ka masjid pan mau handphone justru aing mun handphone tinggalin teu husu bisi kabuka minum maneh maka dibuatlah pola serumit mungkin. Begitu dibuka di situ ada tulisan di kontak tulisannya Yadi ternyata Yanti sesungguhnya. Ya. Maka ketika ada teguran dari Quran lalu ditegur dengan lisan para ulama kita menganggap biasa-biasa saja ajengan mah biasa tuh cenah ngaos teh kitu ceramah teh kitu pidato teh kitu dianggap biasa. Maka kalau Quran sudah tidak diindahkan nasihat ulama sudah tidak diperhatikan Allah instruksikan makhluk Allah yang lain untuk dakwah ngahudangkeun hate supaya babalik ka Gusti longsor teh banjir teh gempa teh eta teh panggeuing di Allah supaya urang teh babalik ka Allah. Ayeuna purna Cisalopa kira-kira urang dieu gempa hayang tante longsor daek longsor sing tarik jawab na longsor daek gempa daek banjir daek ibu banjir daek kok duit daek duit dari mana awewe teh duit salaki dengan duit di mana baik kapan pulang nyolateun aya nu masihan shalawat 100.000 dipikir ka mana 50 diteun di peci kapan nih bang Kang aya duit naon di kopiah oh duit sial naon sial bae kapan ku mana ulah merasa aman saya jauh dari Cianjur saya jauh daripada lokasi gempa apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah
merasa aman ahli kampung? Apakah merasa aman ahli negara? Ayyatiyahum ba'suna bayatan, akan datang kepada mereka ba'suna, azab kami, siksa kami, longsor bentuknya, gempa bentuknya, banjir bentuknya, bayatan, datanglah gempa tipe-tipe, bayatan, datanglah gempa urang kersalare, bayatan, datanglah gempa tengah malam, wahum naimun, eta ahlul qura teh, urang kampung teh keur harees, datang gempa, keur hees, datang banjir, keur hees, air gopilun, tegesna keur pararoho, hees awakna, wa imah hees hatena, ayeuna teh mata mah beutah, awakna nyari, tapi hate nu hees bohong ka Allah, wajar ku Allah dilongsorkeun, digempakeun, dibanjirkeun supaya urang eling babalik ka Gusti Allah. Sok atuh geus ulah WA-an bae. Nini gerak sadar. Ulah dandanan bae. Halih di hidungan ngaranna make up. Ieu di bola-bola di sedoan ngaranna make up. Laju pipi di bola-bolaan ngaranna make. Laju bibir di beureumang ngaranna make. Geus kolot ulah sok memek apaan. Lantaran urang teh hees hate poho ka Allah, bahkan bukan sekedar hate urang hararees, hate urang teh pararae, tungtungna akhirat mah teu katempo, buktina meuli handphone mah 5 juta wani, meuli handphone mah 5 juta wani, meuli handphone mah 5 juta sanggup, tapi ka masjid jariah can pernah 5 juta. Begitu paketna bea, iya hirup kosong nyawa. Video muter baik, gambar itu bisa dibuka. Gedean kan konter, beli paket 50.000, sekali ngasih 50.000, sekali ngasih paket 50.000, mun 10 kali sebulan berarti 500.000. Jeung handphone ya, wani 500.000, tapi kunaon bayar mulu dan mah teu lunas. Ayah nu kitu mana jelema akhirat katutup mata hatena buta, akhirat katutup mata hatena teh bureng. Masya Allah. Ayah ini datang ke dokter. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Boleh saya diuk? Ditanya ke dokter, ibu sakit apa? Itu buku mana dokter ongkoh nanya kali. Ibu punya gula nggak? Tadi itu gak di mana? Tadi itu jam gula loh Pak. Ya Bu, tensi darah Bu, darah di tensi. Ibu darahnya tinggi, jangan makan daging kambing. Kalau makan daging kambing nanti akibatnya fatal, bisa pecah pembuluh darah. Nanti ibu mati. Oh ya dokter, saya nggak makan daging kambing, saya takut mati. Cak dokter, jangan makan daging kambing. Nurut, aisyah Allah, jangan makan riba. Datang kaina bang emok cenderung kene Pak. Ayah bang emok lagi meminjamnya ayah mana jalan mana KTP di tukang bank lantaran dia berbayaran bank emok nu pertama repot minjem deh kanu kedua pakai KTP salah lantaran aina 2 hutang ke bank emok repot bayaran anak minjem deh pakai KTP ditoha bari ditoha geus paeh KTP nawe seumur hidup. Cak tukang bank, ibu ini KTP mertua, mertuanya di mana? Di Sukabumi. Oh di Jurutan Sukabumi. Mitohan geus paeh, diinjem KTP na, pakai injem duit ka bank, mitohan di kuburan ngajuak-juak kabinat teuing, mana ku kabinat dia teuing, kain lain ngiriman Fatihah ngiriman angsuran.
Punten Ya Allah. Kenapa akhirat tertutup? Kenapa azab dan nikmat kubur tidak diingat? Kenapa pada mahsyar yang begitu akan kita datangi kita lupa? Kenapa jembatan Siratal Mustaqim lalakon tilu baton tilu rebutan urang teh poho? Sabab goplah hate poho ka Gusti Allah. Mata hirupkeun dari hati urang lewat sinar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan kembali, hei pemuda, kita punya tugas terus meneruskan perjuangan